Malaikat layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruhum. Malaikat turut tumut bertekuk lutut tarangi jing sila bengkok sinembah. Naon nu dipiorang ku Allah eta ditarima jeung teuing tunggu babadatan ge dae. Ta eta buktina tina iman matbu nu karap nu kapenak rasul di langit malaikat tugasna teh rupa-rupa aya nu ngadeg we ngadeg teu jongkok-jongkok. Aya malaikat anu ruku saumur-umur teu cengkat-cengkat euy cengkat di piorang ku Allah. Aya nu iktidal, aya nu sujud, aya nu tahiyat awal. Dugika Rasul ngarep-ngarep hayang teuing eta ibadah para malaikat kumpul di umat kami. Buktina di umat Kangjeng Nabi mah di saurang takbiratul ihram aya nangtung, aya diuk, aya sujud aya. Tah malaikat diberi iman matbu. Kitu buktina. Lamun urang kita sujud seumur-umur kuat moal. Rukun seumur-umur kuat moal. Poro-poro rukun sujud seumur-umur keur berjamaah di titah ngadaguan ruku jeung sujud ulah wakat cengkat lamun imam can hudang nyiap eta ka imam. Saklobaan nyiap jeung imam. Nu balap jeung imam aya. Sakedeung deui sia tempo bulan puasa usun tarawih balap mah. Imam sholli sunatan minat tarawih kata imaman Allahu Akbar. Saya makmum halus didinya mah imam rok nalapan akbar udah aku makmum Allahu Akbar ngan kali itu tuluy diberi kata imam. Imam kakarak siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Kan nepi kana pos amin geus haramin. Udah meong kata imam teh. Pulang karang tugas kacan parat dituluykeun ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi amin waladhalin karek ayeuna kumajek barudak amin lagi. Salayong imam ruku mingolaon nyongayong. Imam tidak sami Allah geus tegak berdiri. Protes teuing ari kahayangna kitu mah sabodo. Ngan lamun rek kitu kalakuan ganti niatna tong makmuman. Mukos nuhu sholat sunatan minat tarawih makmuman Allahu Akbar kudu kumaha lam rek balap kitu mah geus kieu sholat sunatan minat tarawih rakaataini balafan moal aya makruh ke moal aya haram moal istilah batal ku sabab nyiapna da balap lain nya heula tuh panari makmum mah berjamaah rob tu sholatil makmum salatil imam ngaranna ge makmum kudu nutur boro-boro nyiap bareng we ge makruh. Tanda urang mah da lain iman mah boro saenang-enang titah ruku titah sujud teh. Boro-boro saenang-enang titah nungguan masjid titah di maghrib di PKI satungguan masjid subhanallah. Ini malaikat iman matu